tina waktos ayeuna tangtosna kedah jawaban teh anu leres-leres nyugemakeun ka masyarakat margi masyarakat ayeuna tos alim dibobodo deui. Wah katenan apresiasina parantos benten deui ku kituna tangtosna oge ieu teh kedah meuyogikeun waktos anu lami pikeun ngudag pangabisa nyusun ilmu nyiar luang kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngajawab tantangan ayeuna sareng anu bakal sumping laras. jadi eta mah rupina dikapengkerkeun bae putra kedah bojoan mama sanes nampi kana pangasih ya Akang lamun ningang ka dewek rek dikawinkeun moal teu atoh. Wah atuh percaya Kakang mah ngengklak ke malu mun anu rek dibere nikmat atuh nya atuh jaban biayaan teh Kakang mangkaning Raja Astina teh beunghar. Wah eta mah raja jegun atuh super kamari si Yudana Raja Astina naon Kang anyar-anyar ieu geus kabeuli rak piring. Rak piring mah bro meuni bangga rak piring sius ke kabeuli Nya teu mudah-mudahan we daim rumah tangga mah sawios dangke ge bakal kapayunan seuh. tenan ilmu we Kasep lamun can aya harapan atuh bari jalan we sakitu we da ieu mah kabagjaan pikeun ka hareupna hidup duriat mah sok paneuri datang malah amat teh geus janji sanggup pikeun ngolok nu jadi anak pikeun dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan doh itu sampai rumah keunedang kege nuturkeun cinta mah rahmat teh waji kula ampun margi rumah tangga teh kedah sakinah mawadah tur warohmah bade sakinah kumaha bade warohmah kumaha upami no gencang mah kalah sakil memang saurna itu anu bogoh ka putra putra mah da teu acan kaancikan birahi bener ku kituna yakin ieu teh bakal namihan kaawonan gemul bakal timbul pacogregan upami kitu carana dina rumah tangga leres wayahna beuli hate amat cing atuh cuk wayahna we kasep dan hate sepuh lah era amat teh geus sanggup hidup dek dikawinkeun terus aya kasanggupan Raden 100 janji nya atuh mudah-mudahan we kapayuna mah seuh bare batak we tak kitu we rupina nyuhunkeun waktu seula we pikeun ngemut kira-kira saminggu 2 minggu pikeun mikirna nyuhunkeun waktu se 5 tahun marama Arjuna singgung perawasan ngadak-ngadak raraina beureum lir beusi atah beuleum doh yeuh ge socana beureum waos kekerot nawiskeun nafsu Ibu Hajah Maya ka ieu putrana Raden Abimanyu kaula nun Rama Dewaji aing teh nyaah sanes Spanyol pulang nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha sia tenyo keur kahareupna sejarah Pandawa Kurawa nepi ka Dordar Parasiati bubudak silih alah pati ti leuletik silih alah umur ti lelemut alatan negara Astina jelas ayeuna ieu aya peluang anu luar biasa bodoh leuwih titik kotok sia nepi ka teh dimangpaat cinta ulang tiba atuh da menta alesan aing naon sih menta alesan anu kuat pangna nolak naon kuat da lain teu bogoh-bogoh teuing da itu teh awewe bari geulis teu mungkin Rahmat Dewaji naon upami ditinggal karena sawatawis politik kumaha
positif negatif dina negatifna kumaha upami putra ditikahkeun di ditu teh engkena putra teh bakal diracun Saya pilih itu margi sejarah Politiknya. para sepuh parantos sasauran yen anu bakal nampi tahta kerajaan Astina engke kapayuna teh nyaeta turunan Abimanyu. Walah. Heuh tanu mata kudu daek dikawinkeun. Sanes kitu ama dicanak awona ieu mah yakin jian masalah aya ngaran-ngaran musuh mah bakal neangan rupa-rupa cara pikeun ngagubrakeun lawan. 1001 macam Da daek teu daek ngaran-ngaran jelema anu ngewa mah nyieun rupa-rupa cara. bener Tong nyieun alasan deui. Pokona daek dikawinkeun atawa henteu. Ci Moal tiasa Rama Dewaji Arjuna Doh, iya inge. parantos kalangkungan teuing nafsu dina dirina parantos teu kaungkulan panyar talelo mawa panyar Panyar tali lumawar Arjuna nafsu kang kakila-kila kakila-kila aduh mundur pantang ulah wis kena dihimpin nasti tersayang wis kena dihimpin nasti tersayang kurang ajar sia bener geus kieu ya Anak dipikanya. aya kadua atoh ku kolotik dijejeukeun dasar bebenyit otak udang Toh upami teh amasieun Dah. ngudag kana kasauran tuang putra tadi leres da itu teh anu ngewa salalamina Sumohon wa. ngaran-ngaran jelema anu ngewa mah tadi oge geuning parantos disaurkeun ku tuang putra bakal milarian rupi-rupi cara pikeun ngagubrakeun musuh tong ngomong sia Yogi curiga Wah. dirogok ku aing ti koro teh ulah waka kaburu ku asih jang Akang. ada naon euy Nah, gitu Akang tinggal dunungan. Dunungan itu mesat. Aduh. dola naon kadieu geura ka desa Power teh kira ka di jero ribut dulu Allah, laras Kang. orang kejadian power aya di luhur ribut teh euy lah da anu ruksak mah nu dihanap Anu leutik ke Kang. oh jaba diancam bensin naik BBM naik. Iya. Bejana rek naik Kakak. bakal malah petaka we ieu mah deuleu Tenan menang musuh. bener Abimanyu Saulanun Ramadewaji tenyo ieu naon sadaya-daya kaulanun Ramadewaji jeung tibatan putra diala nyawa ku musuh langkung saya ditanda saku salira we Kangjeng Rama Ridho Kurama cenah geuning eta anu aya anak nu pangaulaan dulungan mangker sakedak ulah bade getas harupa tenun di dieu leuleus jejer liatan tapal
Landung kandungan lair aisan malapah gedang abeh kadituna teu melengkung bekas nyalahan tayeu rupina anu dipika palai ku musuh tayeu rupina anu dipika hayang kudu ngewa supados Rama sareng putra Dordar komo bade dugi ka aya Rajapati makaulan supados direpehkeun heula we ieu Mas urang sami-sami ngemut samingon mah urang tiiskeun heula bener panuhun agan panuhun mapatahan sia kaing ih sanes nuhun hapunten sanes istilahna nog mapatahan kahayam nitah ngojay kameri laras nanging ieu mah bilih melengkung bekas nyalahan eta usap koron sadesna beli kumaonam mun urang mah tong pipilueun da aki-aki teh nya kayak teh ulah nyaho heeh sakit terus di hayang diketepel meureun itu ngomong dari hati di jajalaya teteteka dengek ku sia Semar timalan sih hirup ngan ukur jadi kekeset maneh teh tuh panginten nih mah panginten upami teu aya kekeset ke tengah bumi teh bakal kalalotor panginten sih laras pisan sawios jisim abdi mah etang kekesetna we sih tak gitu daya gunana kekeset supados pipilueun sia lauk buruk milu mija cen laheung leheung naon cen laheung lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk ieu teh bakal hancur sadayana bener wah bener naon kalau aing naon teh dedengan teh heuleung eta hah bener heuleung teh lagam di mana teh menang duit gitu kayak menang duit Badran Naya di podaran sia ku aing tibatan tuang putra ditandasa meuning jisim abdi we anu teu aya hargaan ai tuang putra malengkahna masih kene panjang kene harapan panjang kene harapan masa depan atuh panginten turunan salira teh bakal beku upami ayeuna di ala nyawa dipetik pati mamanga jisim abdi we bakal ngabuntut bangkung Loh. Wah, di podaran Abimanyu gan tebihan gan ieu seuneu gan tebihan bilih aya kajadian saya jisim abdi we poda sepaehan ulah lompat ke mana Abimanyu dulu itu amui aya kumaha teteh mimiti aku mah teteh kumaha teteh kajadian anak kuring jadi teu apal ye ulah naleukeum atuh nyariungan teh jadi busrat bas saya politik adu domba teh jang kapangaruhan deuleu dulungan urang politik dipidat entra ieu teh kahayangna musuh kieu teh benar supaya bapak jeung anak Dordar para saya anu jadi udagan lawan teh ieu benar pisan udah diharap kulawan teh mah dalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saha teh teu kadenge teu kayu ting-ting kira ku teu ka heuh aya ka kupingna mah ayu ting-ting cenah sarua jeung abdi pira ku teu kadangu wah kemayu
aya ting-ting. Ai putra si Yudana teh awewe teh sangarana teh. Oh, nya. Saha? Agnes. Rismining. Dedengan teh si Omas. Oke jauh-jauh. Kami teh lepat mah cenah. Saha? Putra si Yudana mah Omas. Oh Mas Batu Akang jauh. Aduh. Aya Omas mah anak si Tukul. Wah, sejauh-jauh. Nah itu rada sarimak. Oh, sejarahna. Jadi juragan Abimanyu nolak Ditikahkan kalinya teh. jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata nate make kacamata politik Bener. ai juragan Arjuna mah delengke ka hareupna cenah bakal jadi beunghar raja bakal jadi beunghar Cerah masa depan. masa depan tayeu bapa jeung anak beda paham tak ku kituna jang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa geuning di udag-udag eta teh heueuh eta jelema apa Jadi Rajapati. mangkaning di alun-alun teh loba jelema Wah tuh katana. Wartawan. juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet di udag-udag ku juragan Arjuna modar sak waing kurang ajar Walah. timul omong jelema Rupa-rupa TTK. reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi Aya. eta omong jelema bapak Kumaha TTK? naon pangna Abimanyu di udag-udag dek dipaehan Wah, sing kumaha eta cenah Abimanyu ngadahar duit naon teh bansos Abang ngomong jelema rupa-rupa. Oh, bener nah. Bansos. aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek sasak can diaguskeun Duh, eta teh. Rupa-rupa. aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Cibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna Itu cenah. Omong jelema teh rupa-rupa. rupa-rupa omong jelema Pak barung jeung nu demo ena buruh Nya. Burukan teh hari dunia. Hari buruh teh ka. anu leuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah Lain aya wae eta omongan jelema. Anu paling ruksak teh bener teh. Juragan Abimanyu mah teh ceureuh. ah nya rupa-rupa omong jelema Nyata kitu. cilaka deulejang itu juragan Abimanyu di udag-udag lucu Kumaha? wartawan sing jerepret poe isuk bakal ngajeblak dina surat kabar Kaning si comel eta mah. wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah nyangakeun ka bapak supaya salamet Nya ai sapu malah nyalagok. nya da abdi marido keneh bapak nu maot tibatan Batur bakal doakeun panjang umur ka bapak teh. Si panjang umur gitu. Kalau tuturkeun ku si laing tuturkeun atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa tebongkeun hukum nu sabenerna. tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna tah kitu bener Ari hukum. ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok Gitu kan. nya Da dia hukum teh kitu. dibuih ngan ukur mimingguan geuning Mingguan mintul. di pangbuyan oge digenahkeun nya Jeung aya kulkas segala. teu cara tetangga kuring maling kersen teu pira Di kumaha kan? Tadi kebuka. nah ada di gunyang ganying we Di teu desa. pira boga motor bodong eueuh suratan Suratan. ditewak diganggayong aya ditebus mah dibikeun cokot deui teteh nya kitu jeung kitu we nya Kitu we teh. Cimit-cimit lutung. Letik mah gitu udah kan atau di mana teteh di Tumaritis ah dia kecajaksian oh berarti kurang gaul Berarti kurung batok teh. nu mata kudu rek mucu baca oge Heeh, Bener. gitu Kurang batok. jadi jelema mah
Iya mah nu ditingali teh surat gade we. Iya surat kabar tempong mah. Jeung surat cerai men. Hayu Jak, ini wajahna. Tuturkeun. Laporan ka Juragan Gatot Kaca. Bapak ada ke mana? Balik ya aing mah ka lembur. Oh, nah cuci tangan. Ya, wakil lepas tangan. Bira ge ka bojong. Jik tuturkeun. Laporan sileng ka Juragan Gatot Kaca. Bejakeun pitek-tek nepi ka beungeut kejadian. Bira ge ka Cileung. Aduh, kumaha ieu Pak Muni? Kosong pisan saku. Ya. Apaan aya Pak Asep Wawan ka dieu? Ka dieu Asep Wawan. 369. 369 ka dieu. Nya tanti Pak Haji Abah Haji Rosad. Cantik Abah Haji Rosad. Kadinya we. Bira ge ka Cileung. Ya sakalian ongkos mah. Oh, Heeh. aya Asep Taruna nu teh kadinya we. Ah, rek menta teh malah rek mere. Ngeuna. Hayo ini cang. Siap. Aduh, ayo nunggu sesangkelang eta mah. Teu kasaha. Teu we tararurat tereret heula. Heeh, sia teh kudu dirig-dig ge mun Doana we ti sepuh abdi di perjalanan salamet kalayan dugi ka tujuan. Ini yang buru-buru salamet ke Juragan semuanya. Lulumpatan Abimanyu Dah, ya ini anu diudag-udag ku Arjuna Kuramana laras. nyukcruk kampung mapai padesaan Ya hingge. metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa. Dah, hingge. Didinya teh aya jalan cagak aya anu ka kanan kapalih katuhu mah berasna teh kapusir dayeuh Indra Prahasta. Ari anu kaken sama kaituna nyaeta kaleuweung itu gaya Raden Abimanyu Dah, sejak susulumputan nyaeta lebet kaleuweung. dah. Arjuna ngahulang ngaraga menang margi aya jalan nyagak nah aya Abimanyu ka mana lompatna itu kayaan kalayan Arjuna yakin Abimanyu teh bakal menta pitulung ka uwana nyaeta ka Prabu Yudhistira dina pangemut Arjuna. Da moal salah sia Dah, rek menta tulung ka uwana merupina. Kakang Prabu hapunten ulah disumput-sumput anak kaula tuman tasih kurang ajar. Dah. Kayu agung babarwi teh sami rempel godonge rempel godonge sami pang-pange sekar mekar inggalih
si Pandanarung si Pandanarung tuna lampah eta kacarios Dah, iya hige. di pendopo keraton Amarta dipusir dayeuh Indra Prahasta Dah, iya hige. Yudhistira Prajang Negara Amarta kasumpingan Arjuna Panengah Pandawa Kakang Prabu Sampurasun Rai Rai adia Kang Yap merengai Rai Arjuna ngahaturkeun semua baktus kohnya panjenengan Raka Prabu. Adi Akang Arjuna pujastuti Rai ditampi nuhun ku Akang Rai jeung saha kaula wae manawi salik Rai Lain-lain nona bilang sabarang di tawaran apa hati rasa lain bagda diri bagda dengan di bakaran Kang Jadul Kamoji junganana sangkanula dakaku dana Amui nulungana sangkan ulah jamone kuning wae yo mau Ayah pakaian pasial jambas jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas Allah ketemu maning wae la 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 jambu 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 alas jambu alas palimanan wae Mas Haji Asep Wawan Ayah Pak Haji Asep Wawan jambu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Mas Haji Dadang Mas Ade Batang gulang kedanan aduh Pancun Suryadi Pak Guru Naim ayana
ngelebur dicampur iwak pindang campur daging dicampur daging ayah Kang Beker maraca sup kalebur tadi abu tinimbang dijajah maning aduh neng Yurika dijajah maning ayah Pajina kasih ayah kadieuna melak pare ning leleran aduh mas Encun Suryadi hirup ning donya kudung kuning sabar ampun Arawa aduh mas hirup ning donya kudung kuning sabar karata kasepuhan orang Bapak Oim aya ge wadas aduh Kang Beker dilali-lali ora bisa kelali dilipur-lipur ora bisa kelipur bawarian tok cikam harap jaluk tulung-tulung nang sapang sing di eman-eman sok kadang ora nerima aduh neng Yuni neng Dede aduh ampun wara-wara ye ora abah kembang biru kembang wedara Mas Ari kula melu bagian sengsara aduh ampun ari make naon ye ayah Kang Jadul belum danas pangan kalau hati panas digawe kade ampun bagur deui islin es lilin kabar muda didamanagan eta didamel dicipati Aindang di Cibatian Sep isin man iya kusadayana sok isin kusadayana rumaos di pasisian padang bandus Jainal Arifin di pasisian hari renda berem eta renda hidung renda kayas renda kayas geningan nanggang sulam tangan udah aja apa bagi eta bagi ninung bagi lawas bagi lawas
Cirosa dimandikan pakarya pasir Malang tadi jadikan bohong pasti nih tadi jadikan geningan abah tadi jadikan Praptakat dia wangunan rene kakak dia lengeran Praptakat dia wangunan rene kakak dia lengeran Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna dia Kang Bagea sateka murayi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pihak pembagera ka Prabu sembah ka pihatur nuhun pujastuti rayi ditampi ku Akang dah kalihna perkawis hapunten tina sagara pihak kalepatan saling maklum rayi sareng saha deui kaula wae aya naon mentas supaya dipedar di bejer beas ulah rek didingding kelir gendang siloka gera pedar sacara basna aya naon anu mawi dongkap ka dieu panjang lalakona kawit marayi teh kasumpingan utusan ti nagara Astina dah eta utusan ti Astina leres saha Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana atunaha teu dicana ka dieu sono Akang oge nu mawi da puguh rurusuhan panginten ti dituna teh nya biasa rerencepan nya mulih deui we ai maksad sareng tujuanana Kangjeng Rama teh bade masihan kabagjaan keur anak incu urang engke kahareup kuning aku anjeun Raka Prabu wirih Kakang Prabu Siyudana teh kagungan turunan kagungan putri Lesmining Puri Dewi Lesmining Puri ai eta budak teh geus remaja putri katari kataji kapati-pati kapentang asmaragama kupun anak Abimanyu lajeng tangajak bebesanan Kakang Prabu Siyudana teh dah eta ai kaula teh atuh bagja sabab naon anu jadi ribut ti lemut paseati bubudak teh lantaran Astina dah laras nya ngan untung Pandawa boga nagara anu disebut Amarta hasil tina ngababad alas Amr nya tak kulantaran urang geus boga nagara jadi eta teu dipanjangkeun ngagugat nagara Astina teh laras keun bae da puguh ku dulur itu oge saturunan ngan Kangjeng Rama teh masihan peluang anu luar biasa
sanajan teka sorang ku urang negara Astina kapingpin atuh anak incu urang mah kudu hartina bakal balik deh ka urang eta negara Astina takuk ituna si Abimanyu teh diolo rupa-rupa pangolo Wah katena supaya narima supaya keresahan karena pangajakna Kakang Prabu Suyudana nyata bebesanan supaya daek sabab yakin turunan si Abimanyu engke bakal pangih jeung kabagjaan mingpin negeri negara Astina diolo ku kaula teh atunaha jawabanana nyara rugak asa teu merenah make jeung minta waktu 5 tahun segala bayangkeun pantes nu jadi kolot ngadadaguan 5 tahun nya hartina si Abimanyu teh geus ngahina ngaledek kalau jadi kolot ngalonyeng ka kolot nya kaula teh teu kuat nandangan nafsu si Abimanyu teh ditawak maksud ditugal jangga ku kaula jadi dipaehanana ditugal jangga henteu da kaburu lumpat kabur diudag-udag ku kaula takuk kituna pasti si Abimanyu teh lumpatna ka dieu Kakang Prabu panuhun ulah rek disumputkeun si Abimanyu pasrahkeun si Abimanyu ka kaula di mana disumputkeunna si Abimanyu tuman dek diwarah ku kaula jar meneng Gusti petengah tinira ati nira wis mama ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah tinira lirik kalimpudan mega budara tawurlan mega putih wala salin sumabda Prabu Yudhistira ngahuleng ngaraga meneng ngeloh kemangkadu dah leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana disangka Abimanyu teh ka dieu disumputkeun ku Prabu Yudhistira kitu kaayaanana adi Akang Arjuna kumaha Raka Prabu Akang teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan kadatangan Abimanyu leres malah nguping oge neme kajadian anu sarupa kitu poe bieu Akang teu kadatangan Abimanyu Rayi leres hampura alah entong disumput-sumput iya anak kaula dipaehan ku kaula menang ngurus kaula entong disumput-sumput dikamanakeun di mana disumputkeun anak Akang teu rumasa nyumputkeun Abimanyu Rayi joy jelema teh musingkeun lamun Raka Prabu ayeuna teu mikeun si Abimanyu dina harti luntur dulur laas baraya leungit pencakaki gede geus dewasa eukeur baheula keur leutik parbuci susu paribasa ayeuna perebut aturan hayo dipasrahkeun si Abimanyu nuhun teu dipasrahkeun awas Arjuna
sebara tahun babarengan jeung Akang timiti leutik tah ti leutik nepi kaki wari Akang geus ngarasa ngabohongan karayi acan dah eta we nya memang acan nu matak cing percaya heuh kakara ayeuna ngabohongna dikamanakeun sia Abimanyu ngabohong ka kolotna Arjuna dek dipasrahkeun apa moal teu dipasrahkeun dina harti Arjuna bakal nandasan nu jadi lanceuk Doh, sok power ya mah ye. Arjuna nyaah teuing eta bet nuturkeun hawa nafsu teu beda ti jurig kalakuan teh doh eta pinasti kersah yang tumampar ya hige jama anu ambeg sadusan tabudi terus sing madu trahing kusumah titi sing andana wirih trahing dewa kamanusa saciduh metu sakacap nyata weruh saturung winara basa weruh mamala anu tumiba ka Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata yang ngelek jadi denawa Jadi gitu tanya. alana aing jadi kieu jadi buta Nah, betatu ge. jadi goreng sopa ampun Raka Prabu ampun ampun Raka Prabu balikeun deui wujud kaula era balik ka Madukara meureun Subadra Srikandi ngadon lalumpatan ampun Raka Prabu balikeun deui wujud Raka Prabu Kang hampura rayi Kang Kan kumaha ngalajur nafsu. Kang Raka Prabu doh Dubah hampura Kang Kang hei tak Sakang kakang ada ente nyariyo hampura ieu si ade kakak ampura si ade Kang hampura rayi Akang Ade batak ngampura tuh. sing ridho Akang ngahampura ka rayi tur balikeun deui wujud kaula ka asa rumasa nuturkeun hawa nafsu Kang neda malum Akang anu disuhunkeun hampura anu diseja Kang hampura kaula hei jempe wae Akang cueknya menit Kang. tidak mau bicara kenapa Akang tidak bicara Kang sedang galau bete Tidak boleh jangan Kang. sedang bete iya geuningan dora ka sarua we jeung ka bapa nyatukan tenan tuh pulang Akang keur bete. guru ratu wong tua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar dia ku bapa seolah-olah gaganti bapa sumuhun boga dulur panggedena mun awewe payus dia ku inung seolah-olah gaganti inung sedengkeun dora kati inung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweng anu niuk eta lir hirup sara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangi kokotor eta neraka malah pangeran oge muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung bapa sanajan lanceuk oge dasarua daya beda Dangu kenceng. hampura Kang ke dibere sate marangi nya buatan Pak Haji Adang
Pak Haji adang badai sate domba badai sate sapi Kang buatan Ibu Hajah Yati tawa tusukan anak wungkul atanapi sate tusukna wungkul pada teknik Kang Assalamualaikum ai kagok berontok kapalang belang aing iya sakali deui teu ngajawab dina harti diamuk aing dah paul ya cing percaya moal asa dihampura wujud balikeun deui moal bohong sok mun bohong lamun bohong aing gantung di Monas hari janji maksudnya mun janji Gang didangu teuing hanyaan itu si akangnya pego nyaan cuek begitu si akang kenapa sih nya geus Kang lagi bete. gak mau bicara dengan adek Kang ini bukan dengen-dengen ini masih dulur Kang masih hewan-hewan wah dah awas ya kuai dirawu ditotongkeun ku aing boga lancip model kieu Kena stiker sayang tumampara doh ya hige barang dirontok Ieu Prabu Yudhistira leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana Allah wih Allah anakku naon aing tidak gorengan aduh bibir aing jadinya bibir kurang ajar Yudhistira bibir jadi jebrat wah sia kagok aing diawut-awut karaton aku aing tingalikeun paburantakna jalma-jalma nu ngajaga jeung sajabana doh ya hige ieu netelakeun aya buta ngamuk duka ti mana datangna leres karaton ditajongan kursi jeung sajabana wallah kaayaan mancing jarerit cing kalceak tangtos nawiskeun reuwas jeung sieun ningali buta ngamuk doh hige anu langsung ti karaton ngajug-jug ka alun-alun tatangkalan dirabutan diruksak atuh kaayaan dipuseur dayeuh jadi riweuh anu dagang dugi ka paburantak wallah boh nu mulih ti pasar atanapi nu angkat ka pasar bararaku terjadi leres mari aya kajadian kitu kaayaan dipuseur dayeuh kitu kaayaan anak aya anu langsung laporan ka kasatriaan Silaradeno ka angkatan darat oge ka angkatan udara di Melajang Tengah Raden Gatot Kaca kenging laporan yen dipuseur dayeuh aya kajadian
Ketuna dia bala tamtama pasukan Garuda ngapak disiapkan. Duh, hiji. Boh pasukan Tisilana Denok Kasatria anti angkatan darat. Leres. Anu dipimpin ku Raden Antarja. Hiji. Maksud ningker. Ieu denawa anu ngamuk di puseur daya. Nanging sadayana teu acan aya anu tiasa ngagunakeun panah atanapi senjata nu sanesna. Leres. Ari margi seueur keneh jalma sipil boh masyarakat anu ari calan yakin ieu bakal kabarerang wayana kajadian ki bakal seueur korban itu kaayaanan. Raden Gatot Kaca nyaur ingkang Raka Raden Antarja. Duh, Eta badereran sepan diintip ti katebihanana. leres. Ngepret soder merak ni bingso sederan tinak gendingane pun macan-macanan. Sinjang kirut saja tining wayang manjat ladrang kalau mampan anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa banteng be